Assalamualaikum barai Sunda sampurasun nya ti uasa palakanca ya di barai Sunda. Enakan orang bade mayunan Idul Fitrinya sadinten deui. Insyaallah mudah-mudahan pada sehat sadayana. Amin. Khususna barai Sunda lah pokoknya mah wilujeng lebaran ti ya sa para kanca mudah-mudahan sarehatnya taramat saumna. Ayeuna gua bade ngademe kupatnya ada biasa ya orang Sunda mah asat lebaran lamun teu ngademe kupat teh. Padahal sararas namanya kitu-kitu keneh. Aduh si Uwa euy. Cios gitu wah lebaran teh, Pak. Cios atuh jangipan atuh tinggal itu tos. Uwa mah teu kira-kira nyeun kupat teh. Aduh tuh. Siap. Sabar rapis. Ieu teh 150 sareng nu itu nu kana karung teh sakarung deui aja. Euy. Nyaan dikibrikeun teh euy. Banyak ada burung, ada semut, ada nya. Wih. Tuh, ngakibri gimana? Iya, sama itu teh lah. Enggak. Mau nambihan deui, Pak. Nambihan lah. Ketos. Itu asak tah. Ngan dieu teh bare dikeuman heula jeung ipan. Oh, supados naon, Pak? Maksudna teh dikeuman ayeuna 2 jam gitu tanya. Mohon. Jadi ke proses ngulupna teh lami teuing. Teknikna teh kitu nya. Upami langsung mah kitu teh dikeuman heula 7 jam katanya ngan upami dikeuman heula mah 2 jam sambil ngantos itu asap. Paling ke 5 jam nu ieu mah ya ngagodogna teh. Oh, jadi mempercepatnya. Percepat sambil ngantosan. Sok mana cenah wah kumaha cara ngadamel Iya tinggal kupatnya kan teh? oh. Ieu carana tanya hiji silang ya nya tah. Ieu nu ieu ka handap uluna ieu ka luhur. Terus nu pas sabelah deui tuh. Oh kan gitu. Oh, gitunya. Ngan ieu teh sararasa rada sesah. Sesahna teh kaalitan teuing tos pucukna ieu teh baralakna. Kedana mah rada ageng. Tuh tah 1, 2, 3 tah. Tuh nya carana teh 3. Tah teras nu ieu lebeteun ka jero. Lebetkeun deui 2 tah 3 tuh. Anu ieu di luar, nu ieu di jero. Tah. Kayak dibalas kudu terakhir, anu ieu keluar. Teras ka jero. Keluarkeun deui tuh kan jantennya tuh. Janten di luar, di jero di luar. Nu ieu di luar, di jero di luar. Di jero di luar, di jero. Tah tos kieu teh. Tuh. Tah ieu teh asupkeun ka dieu teh lebetkeun, tah ka cara ieu teh lebetkeun ka dieu. Tah hiji. Tah nya nomor hiji ieu. Kana mah 3 we. 2 tanu ieu mah ieu nya 2 lebetna teh. Anu ieu nu pucuk hiji deui lebetkeun deui ka dieu ngareneng tah sareng ieu hiji. Ya. Anu ieu mah nu sabelah mah 3 tuh ieu teh tos mepet pucukna teh aya nya tuh. Mepetnya. Mepet upami kuno panjang mah kuno ageng moal kieu keun da ulah mah tos tiasa mepet ieu upami kuno bade diajar. Kedah nu panjang tah ieu tah anu hulu ieu mah ieu ngan sakali ngalihkeun teh ka dieu tah jangipan tuh nya tuh. Nah, kan ieu aya dilebet supaya ulah eta morosot kenyel ku ieu tah ka dieu. Kuncinya. Kunci tah. Tuh. Tah anu ieu hiji deui itu nya teh aya nu ngunci. Kunci deui ku ieu ku hulu deui tuh. Nah, mun tos kieu mah lepas ya tuh, ieu teh
tos janten Ih. kantun ngararapi urang rarapi kuanya kabedoain nama ka dieu ieu buntut bakal panjangan da ieu dibedol huluna tuh upami panjang ka hulu bedol kitu ka buntut upami panjang ka buntut bedol ka hulu kitu ngarapihan ras sakieu sing ieu nya sing leukeun ras gitu nah kieu teras paut-paut kumargi lamun teh dibedolan kieu kecaran ke tiasa lamun di lebetan si berasna teh kalaluar gitu maksudna ulah kalaluar ieu nu hiji di bedol deui ka dieu gitu. Terus mulai nya ngabentuknya hari tos tiasa ngadamel kupat kieu mah da rek ngadamel ku pita oge kanggo hiasannya jadi sok aya di Tampilnya dinu penampilan hajatan bade ku kanggo dekor. dekorasi ku pita tuh ieu tanya hijinya jantennya Assalamualaikum. Pak, salam alhamdulillah cios nih, kupat Pak. kios satu damang yang isan Alhamdulillah. ada tadi kieu bari si dulu ieu mah parah ya aduh da meureunnan keur mah saumnya lain si agul ku saum si dulu meureun itu kamu ini beblak itu ngagodok 150 buat Oh itu saudara nya ya 150 sesananya. itu teh acar itu tuh itu seueur keneh sa iangan deui lah biasa aya garu wargi mah seueur pada Seueur Pak, 150. Ya bade hajat. nyapan keluarga hungkul guys 5 keluarga 5 pengitannya kali 30-an oge atau 150 pas barunan ke baraya-baraya kena kabaruni piraku tuh di pasiran aya wartosna beureun si wasuk ngadamel kupat aya ngaranyang ge kan nu diburu teh ayeuna tiap tahun hari uanya bun dibu aya wargi teh diburu teh tah sangu da ngajalegreg we jagreg nya hayang kupat teh padahal batur mah mun kupat ya. Kan baseuh ongko asak tapi mah baseuh. hari kupat mah jangisan nya ka hiji nama intina mah kada pahamna teh dina nyucikan bersih saja kan terus dina ngagodog ngagodog kedah raras maksudna teh dina pengeusian tah nya kedah ieu kitu pas ulah pinuh teuing ulah kirang teuing ulah kirang ayeuna lamun pinuh teuing kayak kaituna teh nguruluk kitunya ngabeas disebutna teh Udah mah. nya jadi anjeunna hoyong mekar keneh pas teu aya lahan tempat ieu kitu ari kitu mah ngeusianana beuleunya pas kitu raos we kaituna teh ngan ari kirang dina wadah ieu tah ngeusianana sok kada bieu ngan lamun pas mah jadi dikeureut kitu ku peso set pas dibukakeun gitu tuh rata teka tinggal bentuk beas teu tinggal sareng lamun kitu mah ari ual mah sok tiap 3 dinten nya Oh si kupatnya. ya 3 dinten 4 dinten ya da panari ual mah terus beasna diisikan berarti terus diapuan sawit Ya. apu jadi kata beureum si warna kupat teh itu bodas sebenarnya rada semu beureum sawit kan tenang jangisan upami kapungkur mah keur zaman wasok pare agemnya ranguyan kitu panan wangi teh upami bade ngulup teh ngaduruk tulah 10 kitu Jelas, iya jelas. ranguyan Ya. tinggal pakang Kangge naon itu tadi? diduruk tas diduruk teh teras di kanggo kana cai panguluban keunana sareng pun nikmat deui cara Sengit benernya wanya. seungit rasana teh benten na kitu teh. Rasa hanapna teh di damparan ku sapunanya ulah nyentuh langsung kana seeng atau kana pancina supaya ulah tutung gitu. Da damparan lah ku sapuna teh.
Aduh. Itu tacan asak itu nambi deui si Uwa. Aduh. Bebesin aja terus dibesin. Tuh baraya kieu tuh cara mengisi teh dibelekekin. Kekin. Gibri-gibri biar jatuh. Bebesin secukupnya. Ya, udah. Tuh, nanti 55. Terus ngisi lagi. Tuh. Lekek, bebesin. Gibrig-gibrig. Gibrig. Biar ngebelepotan. Aduh. Aya geuning Wak. Ya, aduh. Di sawah. Sawah. Keraring. Aduh, lumayan pepana ge ngap-ngapan. Aduh. Ini Bu. Tunggu ada tuh, buka. Nah. Waduh, ditambah lagi nih, baraya ditambah Babak lagi. kedua. Babak kedua. Bener si Uwa mah aduh. Dinyakeun. Dinyakeunnya. Lebaran Sedekahkeun itu baraya dibagi-bagi upatna. bagikeun uang. Sanes jang uang di uang mah 20 sigi ge cekap. Mau tatangi nyawanya. Aduh, tetangi kanu teu tiasa ngadamel sok kawatos. Rasa kitu ah. Rasa kitunya baraya Sunda sampurasun liwa garang-rengan di baraya Sunda jam isan seilap gitu tah. Tong gilap ieu Wak. Selamat menunaikan ibadah puasa yang terakhir kontennya anu Final. terakhir final. Mudah-mudahan sadayana lolos. Tah itu Amin. dina acara wa ngadamel kupat kanggo mapag Idul Fitri kumargi lami panginten prosesna. Lami keneh. Ya watos tekiat bere ka zaman ya mah sampurasunna gitu tanya ake disepil lah atas beres mah kuwa minal aidin wal faidin mohon maaf lahir dan lahir batin Baraya Sunda sadayana rahayu. gitu salam.